Duh. Duh, aing mah teh hayang kieu euy. Duh. Ya duh jimatna mun pake kieu mah sok leungit cenah. Sok apes. Kumanan? Ayo kan motorna si Bos Areta. Si Bos Areta nak ka mana? Ayo juga na jimat si Bos Areta. Oh, coba pakai ke orang. Ih, asik. Manan, eta ulah disalahgunakeun bisa jelema ka dieu. Cing, mau disalahgunakeun ieu. Urang cuang dipraktekeun, urang ngajaran leungit teu. Atuh ieu kumaha kumanan nyobaana? Cicing, ayeuna ceklan baju urang. Tah, urang arek eta. Astagfirullahaladzim. Ya kalau urang ka mana euy, aya motor aya. Piraku aya bangsat mah ngabangsat kalung, aya motor aya diantep. Aing ka mana ieu euy? Kalung urang. Lah, teangan aing ka ditu lah. Yo kumanan? Menit kira-kira kieu, lupakan urang. Oh, diajar ka cara kongkorongna euy, hampura. Hampura kumaha mah teh eling. Maklum, masih belajar. Kapan kokorong lagi kakara dipake? Heeh, siap komandan dimaklum. Jadi eueuhnya. Iya we nya nu mau kalung urang teh. Ka era atuh mamarabek. Naon sia? Ayeuna mah urang mah geus tasieun ku si Bos Areta. Naon ayeuna mah elmuna ge geus di aing. Duh heueuh nama euy. Cis ilmu aing di ditu lah aing mah aing digos we. Sok lah, hayang kumaha jeung aing. Sok. Anjir, aya kene kawani Panglima. Oh mah, Ayo urang ngaleungit. ayo. Sok aya atuh. Anjir, ngaleungit euy. Aing sok power disalahgunakeun ieu mah euy. Aing ieu ngaleungitna ka mana deui? Kumanan? Geuning ieu mah di tengah balong. Astagfirullahaladzim. Geuning heueuh. Ayo coba pindah deui ngaleungit. Ayo. Hei, Bos Areta, urang mah di dieu ya. Ayo. Anjir, aya di dinya. Heh. Anjir. Hayu Panglima, hayu we. Panglima. Halah, aing kabur di. Aing mah ieu mah bakal dicarekaan ku guru urang ieu mah euy. Kalung kalah dipaling ku batur coba. Aing mah power disalahgunakeun. Tempo pisan mau motor teh. Eureun sia aya kawani mah. Sok aya kawani mah, hadiyo aing mah teu sieun ieu. Dagoan sia aya kawani mah, aing ka dinya. Sok sia aya kumaha aing. Deur lah, sok dinu lega. Hayang kumaha sok? Sok buru ya. Ya ka dieu ya. Ka harapan urang sok. Balik anak muda moal ditarajan ku aing. Cing. Nah, si Obos yang ngaleungit euy. Alah. Si Bos Areta jadi sati kitu Aku situ kangen. Bener. Aing kumaha ini jadi katepan. Jir si emak euy. Hei, ka mana di mana anak muda? Ih, mak, ieu moal ka mana-mana urang mah leupaskeun moal leungit moal. Sia bisa ngeleungit deui. Pokoknya mah ganti rugi. Jangan tambah ka pos yandu. Aing deui nu katempuhan butut maung. Aing mah ongko di si Bos Areta. Menang ilmu ti mana eta euy? Ya tuh marabig ya. Tah kop jeung emak. Tah ieu ulah siga si Bos Areta pengecut leungit. Lah, urang ge sarua mah mun bisa ngaleungit marek ngaleungit ka si Bos Areta daripada kudu ka pajeg ku emak. Nah, atuh maneh lain ngaleungit tuturkeun. Heueuh, mak, mun urang bisa ngaleungit mah arek ngaleungit di kamari ge aing mah. Dik mah urang balik heula. Bye. Bye.